syuting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur. Dulur-dulur skateboard. Alhamdulillah dina denget ayeuna itu sesuai dengan permintaan ya teh. Anti Majalengka, anti Cianjur, anti Garut, Ciamis. Luar Jawa Jaya. Palembang, Maluku, Majene, Batam, Polewali Mandar. Ya bau-bau. Pokoknya mah bau naon? loba nu request hadirkeun si Nonot alias si Mang Otong cenah kitu. Tah dina poe ayeuna ngahaja. Ngeun aduh itu asa hidup kieu aing we. Rek ngobrol-ngobrol teh asa tah badiana. Aduh. Tah dulur-dulur skateboard. Ya, pas sareng Nonot tah ya masih Otong geulisnya. Heuh atuh. Maka dicokot jadi pemain oge. Nah, ini orang ngobrol-ngobrol seputaran karir dan kegiatan sehari-hari Neng Nonot Dena Novianya. Ah, bener. Aduh, deg-degan kayak jeung nu geulis mah. Kayak Nonot. Arya we lalaki. Cewek teman. Wah, lalaki mana ya? Ya bisa. Nonot, aduh. Cunihin. Not, itu loba pertanyaan seputaran cenah umur sabaraha si Nonot teh. Nah, geus boga budak si Otong. Heuh ngaranna ge nyenotnya sandiwara. Tah Nonot teh berarti ayeuna teh dina umur sabaraha tahun, Not? Nonot ayeuna 19 tahun. 18 tahun tuh nya. Dah, sebenarnya mah can nikah, karego bogohan, Nonot teh 18 tahun maju ke 20 tuh nya. Kitu tah ayeuna pertanyaan deui. Nah, cenah bahagia teu selama syuting anu jadi abahna teh heuh anu sakitu-kituna gitu. Anu peran abah teh bener. Nah, Nonot bahagia teh kumaha ya? Ya jujur we kudu. Tah, bener. Ternyata henteu. Jadi lo bakal kesempatan ya pikeun ganti peran si abah gitu ya. Da sebenarnya mah saya teu satuju sih sebenarnya. Ngeuneuh di pemain. Oh, pemain nu dibayar murah. Iwal si eta. Ekonomi dulu rame urang-urang. Kan setan bisa dibobodoh. Danat sebenarnya mah nih dulur-dulur Nonot teh sebenarnya penyanyi ini teh. Jadi urang oge tim skateboard mangih Nonot teh keur di panggung keur nyanyi sebenarnya mah. Panggung mana? Hah? Panggung anu dirak-rak. Iya. Nah, berkarir di bidang dunia hiburan ti kawit iraha kan? Di SMP, soalnya SD mah Nonot teh isinan tuh SD mah. Nah, mulai isinan kumaha? Nontot leho tadi calana. Nah, isinan kumaha gerasa ke SD. Justru lantaran kena SD. Sok lulumpatan ka pasar. Aduh, aku lucu deui. Lulumpatan ka pasar, lulumpatan di hareupeun imah tetangga sok aya lulumpatan pan era. Jadi di SMP nyanotnya? Di SMP mulai ikut lomba-lomba vokal grup gitu. Terus SMP juga ikut les vokal sama si Abah. Oh, eta teh si Abah teh. Guru ngaji Jawa. Tah, eta aya semboyan lamun kitu guru nama guru ratuwong atuh karote. Naon? Guru anu kitu mantung diwaro. Tapi teh naonnya ai najan kitu ge pan guru teh guru Nonot si Abah teh. Anu ngabimbing berarti dina bidang hal vokal. Oh, Nonot teh jadi dibimbing teh baheula teh wau di mana teh jeung si Abah teh? Di Indrox Music ada tempat les. Ada tempat les di guru vokalnya ada nih si Abah. Oh, di mana Tanjung Sari? Tanjung Sari. Duh, kebong di Tanjung Sarinya guru les gitu. Tuh, tapi dah memang sih berawal dari situ
Memang satu ini enggak deketan rumahnya enggak sama Denny bisa non ngaranna teh? Sama Diwan. Oh Diwan. Iya. Oh Diwan nama ininya ya? Iya. Diwan. Diwan. Ah teu pantes menya Diwan molor Denny wae. Irawan. Oh Denny Irawan. Iya. Diwan. Oh iya. Jadi nah bisa tiba-tiba non ngaranna teh peran abah peranan guru terus di dia peran abah bisa diekeun gitu jeung Dena chemistry-na bisa dapet. Tuh kan. Merenang nggak sih ya merenya nggak sedekat pisan baru gitu. Ya terus ya karena sering ya. Aduh kalau aduh. Tapi udah les vokal gitu beres ya. Oh. Ganti deh les Beres. gitar gitu. Bosen. Kan bae nu penting mah Dena aya kahayang we gitunya. Tah terus dina nyanyi geus tanya berawal dina belajar les gitu. Tah lamun dina acting. Upami acting mulai di SMK sok main lomba-lomba film gitu. Pernah juara 2 se-Pulau Jawa lomba film pendek. Terus pas lulus langsung we diajak Aldo. Oh nya da geus katempo sih. Ari wako mah nempona keur zaman-zaman nyanyi sih sebenarnya. Cuma ieu budak berpotensi, budak keneh hari tama. Teh nage budak keneh sih. Berpotensi pisan ieu ternyata nya dulur-dulur wah luar biasa nih acting Dena sebenarnya. Lamun di skateboard mah teu make naskahnya, lain teu make naskah maksudna teu di print si naskah teh. Langsung. Ditodong. Tah Dena dialogna kieu bari di briefing teh gitu. Tapi Dena jeung si Otong jeung non pemain-pemain lain gampang cerdas pisan gitu di skateboard mah. Tah, neng Dena maksudna ayeuna di karir gitu nya di karir. Rek berbarengan atau kumaha ya antara acting jeung nyanyi gitu. Pengennya berbarengan. Benar. Da aya dunia hiburan dunia seni mah nya tinggal bisa urang naon ngaranna teh ngabagi waktu mah meureunnya. Dan aku sepisan dunia seni dimulai seni musik, seni ya teater peran, terus tari oge dikit-dikit biasa. Upami seni rupa taluk. Geus bisa tuh memeluk dan melukis dengan Meluk dan kiss. tah gitu. Dulur-dulur skateboard ternyata memang Dena teh apa namanya multi talent. Jadi ngan hiji cenah. Eta ge can dicoba sih sebenarnya pasti bagus oge dina menggambar gitu. Tapi kalau acting udah teruji ya, Not ya. Terus nyanyi insyaallah lah. Cing Not hayang ngadenge ya. Tadi loba permintaan oge request cik cenah dina lagu Sunda cenah gitu. Ieu sabait we lagu Sunda rekna wungkulan. Iris. Cik. Naon we? Anu lah lagu nu apal Dena lah. Cik. Iya. Mega hideung nu alung semu nurung langit angkep hideung taya bengras deui duh Gusti kanyeri teuing cipanon ka cinta masahanta ganda Bener cipanon cintanya masihana cerok kolor. Tah gitu dulur-dulur skateboard ke urang ngobrol-ngobrol jeung Nonot. Ya patarosan naon sok. Patarosan sok mangga tinggal dina komen di dinya nya vlogna. Kayak di damel vlogna. Tah jiga kieu. Naon pertanyaanna urang sampaikan langsung kayak dijawab ku Nonotnya. Tah gitu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat selalu dulur-dulur skateboardnya. Ulah hilap pokoknya mah subrek terus share
dan tentunya di like ya. Naon? Kritik dan saran. Oh, kritik dan saran, Kritik dan betul. saran. Kritik dan saran harus biar Harus. menambah apa namanya kita lebih baik ya Not ya. Iya. Haturnya Notnya, terus waktosna terus diajak ngobrol-ngobrol. Mangga dulur-dulur skateboard. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.